warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan taqtahu biha babal ridho wa taysir wa tabligu biha anni bala syarif wa ya imal maula wa ya iman nasir wa tikul bal alamina bi asrihim alayya wa bisni qabulan bisal mahad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha taqwa faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zayyinul Qur'an bi aswatikum
wa badul ulama wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu bi haqihi wa badul ulama muharririn tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima bil masahibi wa qala aidan wal ahdu fi tajwidi hasmul lajimu man lam yujawidil qur'ana azimu al-mukarramun jajaran para alim ulama anu kusi kuring sangat dihormat oge anu mudah-mudahan doakeun kurang sadayana para alim ulama guru-guru urang sadaya kalawan dijebarkeun yuswana ibu kapuping teh bu kapuping teh wanita yang aminan ada akan ka ulama teh kitu urang cacakan ulama teh dijadikeun cek sebagian keterangan al ulama warasatul anbiya ulama teh dijadikeun ahli waris para nabi. Namun orang cinta terhadap Nabi berarti berarti kudu cinta terhadap lungsuran nana ahli warisna durian aduh ante dua daya amin acaranya mohon mudah-mudahan urang sadaya nyaeta doakeun urang nyaeta mudah-mudahan nyaeta yuswana anu barokah amin ilmuna anu barokah rezekina anu tambah-tambah nyaeta kaberkahan dina ilmuna dina yuswana dina amalna tambah-tambah kaberkah hartina berkah nyaeta yang hidup khair tambah-tambah dina kasar mudah-mudahan urang oge tambah-tambah dina kasih saya wasilah tina ngamalkeun ulama urang sadaya kapasihan kaberkah mudah-mudahan berkah ilmuna tambah-tambah ilmuna tambah-tambah rezekina tambah-tambah bojona amin ibu sapuju teu ada dia di aminan, ada ainan di satu dulu. Tahu bapak masih siapnya? Siap deh. Nah, apa tahu Allah di Al-Quran? Rumah dawahanana pagi rumah tobalaku mina nisa imasna wasulasa warupa. Genah rasana keur pamuda. Bejang-bejang hiji dua oge pek. Bejang-bejang dua tilu pek opat oge diparentah ku Gusti Allah. Dasar kumaha? Tak mudah-mudahan dulu orang sadayana. Ulama orang sadayana salenti orang berkah ilmuna nya tambah-tambah nyaeta amalna tambah-tambah oge bojona oge diturunan ku urang ulang. Nah, da bujung jeung aya nama nya komo ayeuna para pemuda si dieu wae loba anu payung mama atuh kabehakeun atuh wajengan kitu mama ibu satuju teh nah ibu pilih racun pilih madu siap di madu
maka kalau lama mendengar saya Amina hari ini Amina kesandukan pada ribunya hari Amina meter ulama warasatul abi doakan orang sadaya ya kusim kuring sangat dikeluman dan mudah-mudahan dimuliakan ku Gusti kami kusim kuring simpulnya dikadu diantarisna di pesantren iya tataannya pesantren tapi pesantren yang simkuring saya pesantren insyaallah guru simkuring diantarisna kapungkur nyaeta tiara sabuci almarhum parasana Sayyidina Abah Iza eta salah sabios guru simkuring diantarisna al-hidayah 4 eta guru simkuring insyaallah terus nyata najaha insyaallah itu guru simkuring kadituna sahabatosna Darul Rahman insyaallah itu guru simkuring al-fawjan insyaallah pujan anu tubuh itu insyaallah eta guru simkuring diantarisna al-hikmah insyaallah al-barokah insyaallah eta pesantren nah senang melihat iya mah itu imam mataan pesantren mangka ulun insyaallah nyata Ciseum insyaallah limbangan guru simkuring terus eta gudang itu jadi pokok insyaallah guru simkuring terus nyata Cijabe insyaallah itu guru simkuring Al-Imarah insyaallah pondok pesantren Al-Inarah insyaallah itu nah kita diajar alif-alifan mau bentuk balik jadi santri kantos diajar ngalir pakai can pisan can asa pokok tuna ngaji ayo nama ngaji hebat ngaji teh hebat ayo nya bunjuk-bunjuk waktu anu kila kadang-kadang alhamdulillah oke kadang-kadang karek kabagian guruna kabur ayat sebab santri bodoh mohon kapung insyaallah eta guru simkuring mudah-mudahan anu menuju masih kiri cuman kalau Allah nyata kalian dipupuk rahmat jeung ridho Allah taala harus satu benar-benar guru simkuring nyata ditampi iman Islamna dihapunten dosa-dosa anak-anak disaatkeun dipanggungna ing tempat anu dipikar itu Gusti Allah amin Bismillahirrahmanirrahim Quran saya billahi nawal Fatihah dirasa ada tapi asada sanes di limbangan sanes daerah Kalen Samarang insyaallah eta cuma ada jago lobatnya lain eta abdi mah diajar ngaji hese duka bulat duka dulu padahal mah dulu kenyangan sadaya bahkan ngaku eta kasih murid anak biar tamisna paling ngaji itu bisa nah cuma ukur nutur guru ngaji mah biasa aja mana apa saya nama ada di antara babe di roka wow nanti ngaji lagi soal lainnya ngaji wae simkuring itu bisa oh anu kieu mah pat ayeuna mah hebat ayeuna nah kali pelik wae nama biasa segala ayat ini ayat jawaban nah saya simkuring bujung-bujung amanaan Al-Quran bujung-bujung maksada bacaan lagi abdi mah seueur anu lepat tapi di mana nama ayeuna
leutik wah jangan teh wah hebat budak leutik pak gitu saya emang kabur akan berangkat di protokol kubur tehnya lain pulau kabur mah mikir ditempel kubur teh gitu mikir ada yang nama baik gitu ayeuna nya gitu di kabur mah kabur mah kubur teh izin bila mana guru malam kasih kulit guru tiba nyuruh takkan tu isin hari ayana ngerti angker disalurkan jadi sesama ya tadi pantas lain bisa ngaji lain bisa naon itu ngahatikeun kan kaberkahan daya kira palingan saya sebagai keterangan ilmu pangsayana nyata ilmu hali nyata ilmu sudah tingkah laku tersadari hebat nanti tapi kadang-kadang kira keberkahan mudah-mudahan saya nyata diberkati Allah kemudian dengan yang lainnya jadi sebabnya ulah aya sifat dina ati dina hate asal urang wah biasana pansayna pangaresna pansucina kade dan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah suci agak bersih orang berarti tidak bersih kumaha cara aku berarti itu kanu suci dina aturan atau dina padamelan bisa sebenarnya masalah di segi pengertian Islam maka berdasarkan dengan syukur Allah Ta'ala dan alhamdulillah bersyukur Allah bersadar dengan sangat amanah dinamakan sedaya yang sebenarnya adalah sebagai Allah bersadar berusaha membangun mudah-mudahan sudah berkenan kita dan ilmu manfaat masyarakat dunia secara akhir lain mumpul dengan mumpul dan mumpul akhirat mumpul sampai udah hanya empat dan di akhirat mudah-mudahan jadi sebab ya orang suka manfaat dengan salah lainnya di bagian dunia secara akhir amin ya Allah ya Allah amin. Salawat dan menghargai mudah-mudahan disebabkan dan mengenal yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat sebagai keterangan bahwa Allah tidak ada wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Lain ukur kajami tapi kasakabeh itu jadi rahmat. Tapi kadang-kadang jadi rahmat sana serangnya jadilah Adam jadilah Rasul diutusna jadi rahmat ka sakabeh alam lain ngumpul di alam dunia anu ayeuna oke bakal maksud rahmat disebutkeun syafaat untuk banyak sesuai dengan urang latar kana menang rahmat aturan nabi taatillah ta'ala jadi sabab hayang menang rahmat ka rahmat Gusti Allah teh berarti urang kudu taatilah kasaha ka Gusti Allah. Ayat surah Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hayang menang kitu teh Gusti berarti beunang ulah babaktiheula ka Gusti Allah. Kudu urang teh hayang gawe heula gawe jeung dia ngambilnya oge hayang menang urang teh contohna ieu we terus kamera wah hayang menang buruhan kayak di akhirat kumpul di dunia oke hayang menang buru lebih kan sampai mikir kumaha cara ieu hayang menang buruhan oh gitu eta teh nya carana kumaha pan
mikir satu detik pemikiran akhirat dunia lain guys capek hati so kalau sebenarnya lalu kita capek ya ya ayah mengenang bawahannya alam dunia capek obong ke di akhirat dina alam anu langgeng urang teh berarti kudu beban anu seueur di dunia lain urang kudu seueur gitu wah pengen sebagai keterangan urang gitu panasna hujanna tirisna poena legerna ridho abdi neangan naon perkara dunia kikian wae urang teh hayang meunang ridho Gusti lamun urang mesti pikarito ku Gusti pasti bakal pasihan anu dipikaweung urang sadar dia tulisna pikiran urang paribasa sabaraha mah nyata hayang anu gamarna presiden eta lain kaemutan ibu eta ibu aduh ya Allah cek sebagian keterangan eta teh nyata nikmat lain anu langgeng nikmat anu sakedeung gitu pembinaan dicapek-capek pembinaan karena eta banyak harus angkat ending sumping maghrib ayo ini banyak ada aktif bakat ayam dicumpona tapi bila udah tinggalkan saya kasih dari abdi kasar naon itunya tapi cek sebagian keterangan kurang sih percaya sabab ayam anu ngurus ya dan cek sebagian hadis mah nyata anu sebutkeun beunghar cek Rasul mah lain beunghar harta tapi urang teh kudu beunghar hate tak eta nu hese dan sakeudeung jalma anu beunghar teh beunghar hate wah harta nama beunghar loba sagala anu saresepuh mah nyata no ayat pribahasa no sembilan kan jadi masalah di lapangannya bukan itu kurang masalah eta kurang berpuasa tuang tengah dinten pohon asal bener pohon itu batal gitu karena ya mana budak sadaya ada nyumpir di nasaan ayeuna nama loba luar bisa ayeuna nama sholat dibayar asal bayar begitu di daerah mana lain daerah urang hanya daerah bayar itu sholat asal bayar ini waktu 25.000 hebatnya ya hebat ada kata seperti itu untuk sholat sewaktu kalau mana sebenarnya 25.000 kita dicoba Rasul gitu ya Allah anak kata sholat mah nyata ngelangkungan Isra Mi'raj na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah bisa ngelangkungan malaikat Jibril alaihi salam sholat begitu kurang ya Allah sholat wae teknya Rasulullah TSC ya mana kade kaya kade niatan saya niat orang berangkat bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil eta teh keur nembongkeun diri pribadi
Gusti Allah kalakuran daya terupaya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil lekah dilekahkeun kepati-kepatkeun gereudeup dikepedeut hakikat Gusti ngan ulah maal aya nu maal maal lamun urang nya surga surga ngajak ibadah bakal asup ka surga aduh eta mah teu ngantolosul dina hatena ditekadkeun kayakinan yakin lamun abdi diasupkeun ka surga ahli surga pasti bakal asup ka surga sanajan teu ibadah eta jadi jalma anu teu naon teu daya ibadah Rasulullah geus dijamin ibadah teu ibadah ari ieu terjadi nabi terjadi rasul nepi ka nyarita kitu wah lalamuran gitu ngente pan digelarkeun kalamunnya teh kudu naon kudu ibadah ari ieu lamun urang yakin ahli surga pasti bakal asup ka surga sanajan teu ibadah aduh di mana jalan ya gitu tapi waktu dia teh ya sholat 25.000 itu sholat dibayar ayah di mana nih aturan anak di mana ya di mana kira orang apa abdi oke udah begitu ya ada udah wah sekarang rumah lamun ayeuna kadisina urang karut kadang aya salah golongan seperti itu kadang urang da Rasulullah dijadikeun nyaeta contoh anu paling sae teuing ditakdir Rasulullah alhamdulillah Rasulullah alhamdulillah alhamdulillah urang kakak batu susun apal karena hak jadi kewajiban urang sadaya nyata ka Gusti ya teh sadayana hasil perjuangan mana menikakeun ojir urang hayang nyontok ka Rasulullah ngan aneh kadang-kadang orang kafir hoyong asup Islam tapi kadang-kadang tidak sedih jalma Islam kafirkeun ke orang Islam aneh itu kan aneh kan? Orang kafir hoyong masuk Islam tapi kadang-kadang seperti hiji golongan orang Islam kafir ke orang Islam ayat nilai kadang orang begitu nah dengan keterangan seorang Nabi nyata ruksakna Islam lain ku orang kafir ruksakna Islam lain orang Yahudi ruksakna Islam lain orang Nasrani tapi al-Islam mahjubun minal muslim ruksakna Islam bu Islam deui tadi emutan turun urang sapang Islamna urang pang sucina urang asal pang dengerna tapi ngapir kanu lain pang cek sebagai hadis bila mana eta itu bukti kekafiranana itu bukti nyata keislamanana baru kaya diri pribadina lain eta jalmaan Islam paham kan mudah-mudahan itu syahadat ini mudah-mudahan itu belum syahadat ya padahal anu ngapir-ngapir ke dalam Islam dan bisi seperti itu daya nama sendiri seperti golongan-golongan lamunnya kasedera di antawisna contohnya tentang Sayyidina Ali nanggung normal seperti suratnya bukan Sayyidina Ali kusaha tadi bulu golongan sahat
golongan khawarij. Khawarij dasarna tina benci, dasarna tina geuleuh. Manakade bisi benci, bisi adituna jadi kamu halal karena cek manehana mah gitu. Kade ya. Tadi sehingga Usman apa naya pandibuhun Sayyidina Usman nah takade mengamukan sadaya mungkin ka Gusti Allah nyata netepan dina akidah ahli sunnah ada anu dimaksud di ahli sunnah wal jamaah nyaeta anu dibutuhkeun ku urang nyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari anu di kuatan Imam Ma'muri eta dimaksud eta guru-guru saya eta ahlu sunnah wal jamaah anu dimaksud nyata anu nembe kasebat mudah-mudahan nyata sehingga kadang-kadang tawaran kuasa termasuk nyata pada melakukan ini dengan zaman ayeuna kadang-kadangnya dalam mengangkat contoh maka pukul mengangkat kata-kata melakukan kendaraan bagi dilihat waktu ayeuna untuk kata-kata dua reti kurang untuk kita milnya bisa kurang lingan kusabab ieu ngalakukan kitu nyaeta berat contohna di antawisna tawaran pesantren sana dimagegikeun anu bade di hatur dina sana bae hapunten bi lepat dina aosanana lepat dina masalah ngabarisanana lepat dina masalah nyaeta ngamanaan dina masalah tahu angka suhun ieu mah anu yakin sumpina tina kabodohan simpuli simpulinya biasa naon-naon di Allah anu biasa Allah mah itu anu kawasan anu ngersake angkana aya anu sapertos urang hampir ini hiji golongan seperti itu urang aya gitu menangane urang kita ulah kita golongan anu naon artina dina kasarna angin urang dina kasarna doib oge urang tabuk doib oge urang ibadah sakulaga sekamampuan mudah-mudahan urang ari kira-kira urang anu pernah cacat dina kahirupanna dina salami ngajalankeun kawajiban nyaeta hak jeung agamana anu dituntun nyaeta Rasulullah beduna nyaeta Allah insyaallah moal awon tapi lamun urang sahebat-hebatna asa hebatna asa urang pangalusna kira-kira lamun anu dituntun fungsi cacat dina agama bahkan sebagai keterangan eta teh disebutkeun sasar dina ajaranna paraun pada dituna teh nya gitu kata ya lamun sikuri ngagikeun apapun ya teh kasadayana lamun sikuri mungkin salah sahiji golongan eta teh hukuman eta sasar kumaha anu disasar geus poe eta ajaran kesan contohna aya salah sahiji golongan anu ngapir-ngapir nyaeta ka sahabat anu opat sih kira-kira urang teh dituntut moal ngampirkeun piraha urang anu disebutkeun ngampirkeun pan aya golongan anu ngampirkeun ka sahabat anu opat piraha sahabat kafir nya kurang dituntutkeun naudzubillah tahu bukan dina zaman ayeuna kabur geus hukuman nyaeta
sebagian kawajiban kade jeung kade pan kitu lain paling urang alhamdulillah tapi kadang-kadang di kade Islam besar Islam tapi agama Islam itu Islam dari agama diberikan jauh dimati agama Islam orang tapi hayang asuhis tapi aneh nyata anu Islam hampir anu Islam dari itu kan lebih anehnya lebih teka hati gitu nya tadi alasannya nyata ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah bahasa apa aturan ya diatur kunaon Al-Qur'an sabab teu diatur ku Al-Qur'an cenah anak eta jalma anu kafir jalma anu bangsa jalma anu fasik eta cenah dasar eta nyewa we kana aturan anu sege nepi ka apir-apir teh nepi ka disebutkeun togut cek manehana naon sabab bersau jeung kahayang maranehana nah kitu nya mana cek simkuring teka hati wih deui ka mana bahasa masuk di eta bolak-balik mohon ruksanya Islam deui kan gitu lamun ayeuna jalma Islam nyata ngapir ke Islam deui eta kira-kira jalma teh waras teu teu warasna belagu gitu belagu mana belagu teh liar kan atau liar maliar teh kapan anu maliar aku abang liar lagu ya nanti kasih di separate ya gitu nyata sholawat anu kadua kalina mulia diteteun ka gulawarigina Kanjeng Nabi ka para sahabatna ka para ashabat tabi'in tabi'an tuluy ka urang sadaya mudah-mudahan iman jadi wasilah menjadi pikiran anu makbulan dengan anu mubarakah kalau mudah-mudahan menjadi saksi menjadi berjamaah betul-betul karena diurut maghfirah Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Itu sakit wae itu sakit satu sawarek satu nah udah cek ngaji ada ulama bukan di tapi waktu hampir alhamdulillah kok di masa gitu ya lumayan iya tadi aja diawet-awet nah sin kapal di modal padahal mah nggak cuma beli hilang aduh gitu dina saat kan ayeuna rek ngajalankeun kana sebagian perintah Gusti edek nyontoh nyaeta junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena parentanana dina hadisna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Cek sebagian kana man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah ta'yarina. Jadi ya teh urang teh keur ngajalankeun nyata fi sabilillah dina jalan Gusti Allah. Lamun urang laras-laras nyata dina saat an ayeuna insyaallah bakal menang uruhan. Cek sebagian hadis
pujian insya Allah bakal dimakbulan dosa mata qaddama min dambi. Amin. Mudah-mudahan mereka ayeuna ngebaan ayeuna di bumi nak masing-masing dugi ka ieu pamupatan jadi lengkap ibadah kami dimakbul Allah Ta'ala karena kali itu nanti rahmat jeung maghfirah Allah Ta'ala. Amin. Kami cakap kami cakap cek sebagai keterangan tadi wih lamun urang aya teh keng rahmat Allah Ta'ala ngarantungan eta pintu atin la taat ka Gusti eta taat ka Rasul cek sebagai keterangan saja taat ka Rasul sampai taat ka Gusti Allah saja maksiat ka Rasul sampai maksiat ka Gusti Allah itu wa man aqani faqad aqa Allah wa man asani faqad asa sedang angka kami seperti salawat taat ka Gusti saja maksiat ka kami salawat maksiat ka Gusti Allah eta teh sebagian anu eta mah aturan nyata golongan nyata eta teh dari pake dari eta sifate nyata aturan manehanana gitu. Tapi bagusnya ini ngaji tidak sakemana wae. Sakrada eta sakrada naon gini dajal mimah sok ayatnya aya waswasna intinya aya kemampuan dibasian ku Allah masing-masing. Kadang-kadang sabar teh sekolah mah aya tah itu sabar gitu aya tuh benar sabar teh kan aya ngaji urang teh jadi sabar ya mikir nyata kadang-kadang anu sok mikir tapi dasarna urang kalawan make ilmu bisa sebab ilmu teh mangga hiji nyata alat lamun urang rek maju pasti bakal mawa alat pacul lamun urang bade ngani pasti bakal mawa alat ari lamun urang bade ngorek pasti bakal mawa ngorek perilaku ngorek mawa pedong artinya jadi kudu nempatkeun dina tempat sakade anu tadi akibatnya salah kaprah salah menganan atau salah namaksana kade begitu urang contoh salah ini contoh dengan kanthi Nabi Zainul Quran papai sangat ku anjeun Al-Quran Zainul Ngesum si orang di papasan kata Al-Quran ku naon di aswadiku ku suara aran dan Allah warattilul Quran tartila baca anjeun Al-Quran kawan bacaan anu tartil ayat di tajwid terisna kudu make ilmu tajwid bila mana orang hayang nyontok ka Rasul atau salah salieur nyontok teh nyata baca Al-Quran di alus-alus karena make ilmu tajwid ku suara aran nyata tegasna tartil pada Allah lemai barangkali kira-kira bakal rumah ibu nyata seperti surat dia tahu contohnya pada istri pada keluarga kalau barangkali mau sunat saya bakal minat mau komodo barangkali nyata dilombakeun nepi ka kenging bakal rumah pada sebenarnya barangkali sebenarnya di bumi masing-masing barangkali hayang barangkali anu soleh sareng solihah putra jeung putri urang teh pada hayang anu soleh sareng solihah
anu taat ka Allah jeung taat ka Rasul, taat ka ibu jeung ka rama. Gitu. Kira-kira nek lamun pemerintah ka putra atau ka putri bila mana ini kira-kira urang kumaha mana urang? Ibu, ka ibu we, mau mana mah? Kira-kira urang pemerintah contohna ka putra atau ka putri bila dengan ibu kira-kira urang apa tuh? Oh sok apa tara? Enak gitu. Allah kemarin takut ibadah, tapi nah urang teu ibadah erat. Kira-kira bakal apa tuh moal? Wali-wali cari di bumi kaula. Kaula lain ka ibadah tapi teu ibadah. Lamun aya contohna urang kitu. Nah, nikmat tah nikmat. Beda nyumpona kana pare. Ngasih yang tanah yang berbelu minimal ibu jeung ramakom lamun dibuat ku Gusti Allah. Kira-kira lamun kira-kira urang di benuan ieu mah kaput ada jeung putri, lamun dibuat ku ibu urang mah kira-kira geunang teu. Pokoknya lamun Gusti. Lamun buru-buru urang tetap taubat tina urang kalapatan, nah kalapatan teh urang membayar kana ibadah atau urang teu urang ibadah. Tak itu. Mana lamun urang teh sebagai keterangan mah ieu teh sebagai keterangan anu bakal nyapaat teh di antawisna saliyat di ari nabi mah syafaatul ulama. Nabi mah aya Al-Qur'an bakal nyapaatan ka ahli tah kira-kira urang umat Islam anu aya di alam dunia ieu atawa di kampung ieu kira-kira geus rasap kana maca Al-Qur'an atau henteu. Cek Rasul kudu aya tak mapaesan aranjeun kudu halus-halus aranjeun kana Al-Qur'an kalawan suara-suara anjeun sugan ayeuna padaan kebenaran teh hariringan di bumi kosong tanah. Wah, da bakal kaget tuh. Bujang-bujang ayeuna apa kadang-kadang budakna pakai rotaan. Kira bapak diajar ngaji. Begitu. Wah, hebat tuh. Nya. Kau mau pemuda tapi punten di mandalika ahli tasawufnya. Anak semua punten dan berbeda antara suara istri lamun kapuping ini pamagan lamun baur eta diancam ku suarana oke wah silakan kadang-kadang orang mah ngaji oke kadang pak tetep ujung silakan jadi istri anu saya kumaha eta hukumna silakan pengen doang Allah dina Al-Qur'an kudu urang araksa kana paningalku urang kudu dirasa. Tapi urang macam dia asa ngaraksanya kana paningal. Wih deui dicontohkeun kepada awas aduh anu tadi natara di mana? Cek mamahna salila abdi ngadamu kasih aa can pernah hahadiringan baca Al-Qur'an bari halus-halus. Hebat tuh. Padahal mah kamu teh juara. Si juara atuh. Itu dannya. Surah utara pek maca. Bari dihalus teh bakal kaget. Bakal kaget mah. Kaget. Atau nabi ka ibu-ibu saha biaya ayah biaya ayah biaya ayah ada rukiah ayah rukiah ada biaya ada biaya ayah ayah ya dan bakalannya masa kumaha dihalus-halus bismillah wae jadi ini dah kabur mahnya
kapupur bujur-bujur di halus-halus sama sakuran tanya dina bismillah teh kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim balik-balik macam lagi ya kadang-kadang loba paparna dina huruf naon kabeh ini aya rada dikatkeunnya cara maca Quran teh bismillah di halus-halus koma lamun niatna halus karena teh ajaran parentahan Rasul Jayin Al-Quran teh papasan Al-Quran kuna saudara-saudara niatna karena teh ajaran parentahan Rasul teh nyontok nyata parentahan Rasul. Bismillah biar catatkan biar tapi sekali emangnya siap deh ibu-ibu siap deh sekali emang iya siap anu panjang apa dong ada ibu resep panjang resep apa resep bagaimana anu panjang apa dong ini di sini ada belum ada terutama di sini ada itu kan ya dia mengerti kan mereka mana ya sepupu ya terek dibuat nyata perintahan Rasulullah dan orang betul ketuk di hati hayang orang benar-benar orang hayang dijadikan ahli Al-Quran selama dijadikan ahli Al-Quran pasti eta bakal nyafaat nyata Al-Quran kali Al-Quran dan esok saya nyata betul
biasana ibu eta teh nya ibu iya taraki kituan nah dina hiji waktu mudah-mudahan harus gitu orang tetapi niat saya nyata orang karena dengan jalan tidak perintahan Rasul apa orang teh sebagai Rasul apa di masyarakat lagi kadang-kadang lama sedepat hujan-hujan cek sebagian keterangan orang lepat dina hiji huruf beda contohna haku itu atas lepat mana memaksana tapi orang dibaca alhamdulillah dibaca kurang Tuhan aja alhamdulillah itu atas lepat atas lah anu tadi saraya puji eta tetap kagungan Allah ada yang Tuhan aja cek sebagai keterangan mana anak lain kumaha ari sadaya cilo eta tetap kagungan Gusti senajan eta Allah diayakeun eta cilo kan beda makna jeung ruksa cek sebagian eta hukumna hukum lahan jali hukumna ya itu teman-teman barangkali sok maaf bakal karsa dinana lamun urang aya barangkali biasa ngaos Al-Qur'an bentong ku ngaosna nek ku macana leres insyaallah bingah kabinan insyaallah gitu komo lamun barangkali an alit keneh tos biasa ngaos wah banget kabinan cek sebagian dan kalau tadi lain ngumpul lain di hayang di deret tapi lamun tinggal ahlang anu sae eta teh geus beu lamun ayeuna ucapan anu sae eta teh atos di bila mana diparentah ke haramese atos di komo mah lamun urang contohna bisa ngaji barangkali ini dede ayeuna geus digali ini dede putar ka mamahna lain dede ayeuna mah ngidi alhamdulillah kan barangkali jadi haji insya Allah kami pribadi masuk anak desa ini ayah dikiki masuk diganti bentar kau amanah jeung apana anjing ini ada diganti ayah dikiki ayah soal agra lamun ayeuna ngabeun barangkali anu sae maca Al-Qur'an ya Allah dibasihan kami soal parangan maakeun ka ibu jeung karana dijadikeun ahli Al-Qur'an soal ayeuna aya di mana aya sekarang teu puji beungeut berarti ciri-ciri eta teu resep kana maca Al-Qur'an lamun anu resep kana maca Al-Qur'an minimal nyata dibuatan karena hari Rasul. Apa nih contohan apa yang penyiaran esai? Pada kapur mah huruf hijayah apa dilakukan kapur mahnya diajar kurang apa kamera ini isi
pamegat cek anu pamegat teh pakaruna jadi mah tentang al-qari'atu mal-qari'ah besar insyaallah eta pahala ieu teh kados kata sabaraha etanya mudah-mudahan doakeun ya dong putra urang sing jadi ahli Al-Qur'an jadinya amin jangan jembal cakal teh salawatan tong resep teh cek sebenarnya kita cinta terhadap Rasulullah SAW lamun cinta karena sunnahna kanjeng Nabi eta teh lain umat kami kita cinta teh kali itu kada bohong itu hadis Rasulullah salah-salah dia seorang ciri-ciri cinta terhadap Nabi itu orang kudu seueur maca salat tapi rasanya cinta terhadap Nabi cinta terhadap Nabi ya itu ada makanya kapal teh kita sholawat anu penaikeun gitunya bias sholatullah salamun antara atros ini pada Rasulullah abdi ngaos mah insyaallah nepi ka jam 12 oge insyaallah siap abdi uli ibu di dieu 1 juta nah abdi uli ibu mah di dieu we mana bae nepi ka jam 12 oge satu juta ya nah kita ayo nama ngajarkan guru rame masyarakat nanti mah seperti sepadaha terkait mah mana artinya nanti alhamdulillah cek sebagian kadang-kadang ngayuna oge eta teh jadi ibadah asaras niatna urang sing sae niatna urang ikhlas karena Allah mana kade ieu ribueun
kamera di tadi itu kan ya ikhlas tuh ikhlas maafin ikhlas ya nu sebenarnya ikhlas aduh ya Allah mudah-mudahan jadi wasilah pada kegiatan iman selain disebab kurang sadarnya tapi kegiatan ihsan sebab kurang penyempurnaan agama teh hiji ku iman kedua ku Islam katilu ku ihsan teh sebagian keterangan lamun urang tanya ihsan kawur gitu teh lamun teh rasa urang rasa urang ningali teh ka Gusti Allah lamun urang teh bisa ningali ka Gusti Allah mah ningali ka urang itu cek sebagian katana itu sing kira-kira urang serasa masa ditinggal di kontrol ku Gusti Allah rasa rumasa atau sedacan lamun teh acan berarti urang can aya ngaji dina ati urang sadaya kalimat ihsan pasti itu lain kumpul iman kumpul lain kumpul urang Islam kumpul tapi urang ku dibarengan ku ihsan pasti kira-kira we urang so iya bapak saya itu serasa rumah saya belum bersolat Gusti Allah rasa lamun urang lamun rezeki ku insyaallah mereka jalan dengan maksiat dan dosa teh bakal rasa isin ku Gusti lamun masih kena urang sok ngajalan dengan maksiat dosa inalkeun kawatiran berarti terasa dipercaya ku Gusti Allah berarti urang can aya dina hati jaga kalimat ihsan apa eta teh kudu nyompotan agama lamun urang hayang ngajar agama cek sebenarnya ketoran kudu aya sifat iman Islam jeung ihsan ya itu cek sebagai keterangan hadisnya hanya yang dari agama tapi begini iman adalah Islam katilu salah sahiji iman lamun traya di luar nama pamur silakan walaupun eta ngaku iman ngaku Islam ngaku ihsan ya Allah mana kade teu cukup urang ngaku agama teu cukup urang ngaku Islam tapi ulah mana ninggalkeun kawajiban itu diancam ku siksa Gajahna salaman tapi di akhirat bakal cilaka namun teu berubah karena jalan anu diimpi kali ke Gusti tobat gitu ya ternyata gitu cek sebagian keterangan dikatakan Allah harus mengaturkan perasaan kamu para pesan tahu Gusti Allah mengaturkan bagaimana warattil Quran tidak baca Quran Al-Quran kalau bacaan arti tegasna aya di mana tegasna kabar apa itu tadi ari tajwid eta Quran naon maca naon maca Al-Quran lamun urang make naon ngeus maca Al-Quran tanpa ilmu tajwid eta teh dosa hukum beradu bi tajwid hajmul latimu malam yujawil Quran akhimu ngaos tajwid ngaos Quran teu make tajwid gitu atuh mulai kabeh teh Gusti tanya latih atau nakeun naik atau non baik wal ahdu bil tajwid ya hajmul latimu malam yujawil Quran ngaos tajwid eta kewajiban eta mesti kewajiban ngaos Quran wal tajwid banget eta dosa itu jeung maca Quran teh lain cek sebagian wa laisa bainan wa baina tarbihi illa riyadatu min bipati teu aya lamun sae bermasalah tajwid maca kudu maca Quran kudu tidak dan bulan ini mungkin tina alam minggu prasor depan di KDK gitu cek ulama tajwid mah itu gitu apa ngoten Soalnya tadi bismillah ya udah nomor di rumah tadi ya, tapi insya Allah saya terimanya, insya Allah saya terima. Berarti beda, biasa pasti bakal
seperti segitunya. Insya Allah didikit contohnya ya, bapak saya kabur saya kaosna enak bapak adu saya kaosna kabur ya teh ahli naon ahli kiroah nya oh mau bapak penting wah kabur bapak saya penting saya bapak teh Profesor Syekhuna Al-Mukarram nyata Pak Ustaz Khairuddin amin amin iya Pak duh aku abdi gideung keun bae atunya atuh terapkeun ka putra urang masuk ke tanda terapkeun ngandalkeun guruna we nah padahal mah cek sebagian keterangan madrasah anu awal teh nyaeta ibu jeung ramana anu ngadidik teh ibu sareng ramana sakamapuan sok eta Pak ka putra naos disodokan aduh waduh ngandalkeun eta we kembasana daya guruna itu padahal mah awal-awalna adidik teh madrasah teh nyaeta saha nyaeta ibu dari ramana anu aya teh sok anu tadi contohna ibu-ibu ge kampung masalah lain kaos teh nya anu saya mah oh gitu anu saya mah ya jadi membaca teks cetak bentar sesuai dengan Gusti. Nah, cenah Al-Qur'an kalau pakai ilmu tadi kata wartalna. Nyata Al-Qur'an diusul nanti kalau pakai ilmu tadi tajwid. Mana mana Anda yang nyata ikra bismi rabbikal ladzi baca heula baca geus baca benar geus leres kakara kitu tadi diajar nyata nahar tos baca heula leres anu bacaan kana lamun leres contohna akan lamun ha atawa sya usul atakuta eta teh tembangna mahuna lahan jadi bukanna kade maca oge aya anu mata ngaharom anu harom aya lahan jalan eta teh bila mana nyaeta barobah dina harapna atawa dina hurufna dina harap atawa dina naon dina harkatna beda we kadina bakal beda maknana nyaeta namaksadana beda hukumna nyaeta haram itu mana segala sama-sama kalau mungkin Al-Quran contohnya nyimpen kana rukun sholat anu pokok nyata kosong di katanya maca Fatihah ibu tentang apa tentang cara baca Fatihah teh sakumaha dirinya teh cek ulama nyata aya anu dijieun 4 kali di lire aya anu dijieun 3 kali lire aya anu dijieun 2 kali lire pan kitu eta cek ulama ahli tajwid apa orang mah cantantu orang mah seperti itu kadang-kadang orang mah nyata bukan hadis Rasul nyata qara'a ayatun maca teh bila mana ayat ditinggali jadi saya sahakeun bae gitu oke ngan lamun urang bakal sapaninggalna nyata karena sapertosna Fatihah lain macam apa ayat sapertosna anu sapertos saya ayat wasmul kuli ayat wasmul badi ayat wasmul ayat qul kuli ayat wasmul badi ayat wasmul kuli itu eta kenapa tak cara kan urang baca Fatihah sama dengan berartinya kemudian kemudian wasmul badi kadang-kadang jadinya dina Fatihah wae nya ari wasmul quli apa ibu ngerti teh diwaskeun sadaya contoh urang contoh tong bismillah
gitu ini mah dia serba judul dia soalnya jadi sekian ya kita eta wasrul siapa jajar wasrul kuli pabe insya Allah parahnya cita-cita cek sebagian orang empat sang cita-cita bakal akhir-akhir karena tahu pak rasanya bakal hidup salimah itu kan berapa panjang cita-cita wah cek sebagian keterangan pun tadi cek sebagian keterangan hadis Rasul ya dalam jamaan panjang cita-cita bakal akhir-akhir karena tahu saya punya orang dan abdi mah dapat rakene yang bakal panjang muswana nah bukan mungkin perjanjian yang malaikat Israel fungsi tuh akhir-akhir taubat kadang-kadang sok itu kedaya abdi manggeus menang hidayah geus menang taubat begitu tapi ada cenah urang teh kudu dikasar nah urang sentuai apa Rasul ayeuna ngalampungan malaikat Jibril keur naon eta teh keur ibadah atau lain kayak di wahyu di Gusti Allah teh keur naon keur amal atau lain keur ibadah berarti kudu ulah ngantos tapi kudu dijemput ngantos ane bola mah kere datang na bola sekarang main sepak bola kan lain kumaha mau perang tapi urang teh cicing gitu ngantos teh berarti kudu ngajalankeun sare ikhtiar urang kasarnya dan uang oke kadang-kadang urang cekak hoyong dipilarian kan urang anu kasarna nyata urang tadi dagangna jadi naon urang jadi PN geus naon pagawe apa nyata teh kasar ikhtiar sadar urang kok hoyong kacumpo ayeuna hayang menang pituduh hayang menang topeng tak urang cari kira-kira itu urang ka Rasul urang cinta Rasul cinta sholawat nah itu yang ayat kita dari ke-12 yang ini nanti biasa kan cek sebagian bagi di guru mahatur ke bagian kawasan mah mah biasa bisi kurang cangkel paling cari nah maha pilih mana namanya roti itu air bulan air itu tapi saya yang orang yang menyepakatan di antara awal Quran berarti orang kudu dijadikan atau jadi ahli Al-Qur'an minimal ada orang teh maca Al-Qur'an kau mau berarti pakai sangat bersuara anu sadayana nya eta suara mah sararae sabab sebagian keterangan lamun urang nyacan kana suara berarti urang nyacan kami nyiptakeun lamun jama anu sapertos goreng urang sararea contohna eta teh sebagai anu goreng Allah kana ciptaan Gusti sararae apa urang mah sama goreng gitu nya kudu sadar eta situ eta nyaritakeun teuna eta gini akhirnya kudu hidup segitu alur ya mana kali lamun ibu harus kebenaran pegang ayat anu lamun monas kumpul kira-kira bakal disebutkeun kumaha lamun sadayana sapertos kieu bodas kudu syukur lamun jamaah bodas teh nyata kudu syukur lamun aya anu itu oke kudu syukur lamun anu bodas ya lamun anu bodas lamun yang beda maka kadang-kadang aya manfaat lamun nyumput teu kudu dipoe
laku. Mulai di jam 8 kayaknya setengah 10. Ibu siap bayar nanti. Bro, pasang tau? Hah? Siap? Siap? Hah? Itu memang kayak suara. Ya. Nganti napa cara orang bacaan ayat suci Al-Quran nyata ayat aturan. Walaupun orang contohnya orang hebat di masalah surat pernah saya, tapi orang netepan karena alam karena aturannya atau sebutkan tajwidnya Nabi tahu kan itu masih kena diancam bakal silakan kan ya. Aja baca Al-Quran teh kalau pakai ilmu naon kalau hayang saya kudu make lagu lain lagu dan bunyi santes. Ya. Lagu tapi lagu Al-Quran. Gini bahkan matos apalin. Ya sebab kita pas kena ibu menceritakan maklum dan contoh menjadi semangat benar apalnya dicek pasti tak apa nanti dulu kalau saya ibu apa kia alam coba orang yang pasti harus biasa apa itu lagu naon sama santri lagu naon lagu kade ulah kitu ulah kasar ulah sika aya sika dia aya kan kita tempe lagu sika lagu sih walawul jawanyum sya'atu bil batrikal bentuk muda lemah seperti itu kan ingat sebelum saya kalau ibadah nak pemuda bagi ilmu kalau sebagai ilmu lu kena pemuda itu ganjaran lu ibadah lalu ngaji ya Allah dan pemuda kadang-kadang resep kamu mohon kalau mau dipaksakan dunia aja daripada cincin menikmati tasbih daripada cincin makan pikir pedang sekolah ya cincin begitu akhirnya satu sunnah yang paling Allah subhanahu daripada saling zina baca tasbih subhanallah 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 itu cek sebagian keterangan udah ucap kalimat la ilaha illallah ya tete menurut ngajar tentang masalah keimanan orang sakitnya orang kalimat la ilaha illallah ngajarkan jadi iman kudu ngajarkan aja alim karena iman aran jadi atau kalimat la ilaha illallah itu ngajar mana ya teh mudah-mudahan setelah terkanya ya teh lain unggul tina masalah urang
nama masalah naon ya tepat ayat sebutkan ya teh naon ya teh al-mujadid teh al-mujadid ya teh al-mujadid majlis al-mu tapi kemudian jadi majlis ajarannya di masalah keimanan Quran sehingga antara lemah Quran jadi kuat iman Qurannya sampai pada saat bakal merestu amal Quran sampai kuliman gila contohnya Abu Bakar Asyidi sampai mati percaya karena awal di Isra di Mi'raj di kaki Nabi Muhammad pada Quran saat Abu Bakar Asyidi ya Allah jadikan khalifah pertama nyata Abu Bakar Siddiq. Mana sebetulnya Abu Bakar Siddiq tadi itu seorang Abu Bakar Siddiq itu tapi kau lah pak itu itu mah usaha ya Allah usaha kerja Abu Jahal sahabat Jahal pamana oh hanya ya Allah mana kade berasa daya sebatas mana di masa lain dan sebesar nyata mata maka teruskan nyata di Quran karena ajaran-ajaran anu selalu jadi ajaran Rasulullah gitunya betul ada yang mana orang hidayah mesti pikir orang sadar mana dan Allah di Al-Quran bisa jelaskan dari kita mulai babi mudalil muttaqin ya orang mati karena Allahna macam Quran mana dia Allah dia sudah tadi sampai alhamdulillah ini masih kena Allah masih kena Allah ya padanya tak jelas kelina Al-Quran awal surah Al-Baqarah tak jelas dari kitab hari kitab Al-Quran lalu banta ayat mama tapi ini alukan budan anu dari petani pikir jalma anu takwa sieun ke Gusti palamana sieun ke Gusti Allah pasti bakal taat untuk ka Gusti Allah tah kira-kira kurang ngasieun ke Gusti Allah buaya atas dulu atas jujur dulu atas saya kenal teh teraskan bingung cenanya teh teraskan bisa teh ikhlas hari di atas jadi serta salah aja kameranya nah serta salah ayeuna namun di ataskeun ayeuna isi lamun ayeuna dilanjutkeun bisa ikhlas kan bingung dinya ya tapi lamun insyaallah lagi seperti takdirna kalau bapak nilai anu hamdana jaga Gusti biar sekali tapi dengan anaknya nabi sakit tapi lamun sakit ayat dan tenang ikhlas bingung kalimat ikhlas mah dia pokoknya aduh begitu dan mudah-mudahan seruan berbagai paham ngomong sama harus bersama agar minimal ulah
ikhlas apa teh falak binas apa lahap apa insya Allah ya temannya sedaya di atas harapan insya Allah siap kita setuju siap jadi terakhirnya waktu mau semingguan harus dilanjutkan siap tak siap iya anu pendek sudah pendek Bismillahirrahmanirrahim entah aja sudah kan panjang balik sebian tapi tidak diteraskan nya so bantuan di Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala syiratin mustaqim terakhir Insya Allah sebagai siapa sekarang punya atau ya kita rasakan sesuatu mau tak selesai berarti ini untuk sesuatu sebenarnya sebenarnya selesai yang berperan yang dimaksud bisa yang asal alhamdulillah ayo kita semua mudah-mudahannya berarti ini penyakit uswah barokah kadang sakit lahir batin kalau keluarga anu sakinah mawaddah warahmah ngagaweuhan atau lusuran anu saleh jeung salihah kalawan dijebakkeun rezekina kalawan dibasa ilmu anu manfaat masalah dunia akhirat kalau mudah-mudahan barang dibadakan dunia sareng akhirat diterikeun tina fitnah akhirat diterikeun tina bala dunia bala akhirat kelakuan diaping dari rahmat maghfirah Allah Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Rupanya sakit baik tapi hati tidak benar atau kesadanya tidak masalah ia panosa sangat ada benar-benar yang mengpasar pada terus bagi dikenal kesadanya mudah-mudahan anda dari sahabat wasilah kalau menjadi yang tadi takwa terhadap